Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 78. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom pangawaruh painten ieu teh kalabatna nya. Judulna nyaeta Patali Marga abad ka-18 Jakarta, Bogor, Cianjur. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Tiba heula oge ari pernah nama Cianjur, Bogor, Jakarta teh teu bina ti ayeuna, teu leuwih jauh, teu leuwih deukeut, tapi ari kanyataan kota nama jauh tanah ka langit. Ayeuna jeung kira-kira 80 tahun ka tukang teh. Keur urang ayeuna anu indit-inditan salilana make mobil atawa kareta api anu bisa disebutkeun geus katanggal kaamananana hese ngabandingkeuna kaayaan Patali Marga zaman baheula anu pinuh ku bahaya jeung kaayaan tutumpakanana masih keneh cara harita. Mun seueur urang mah indit-inditan zaman harita teh tan wane mangrupa hiji siksaan anu luar biasa. Perjalanan ka Bogor wae atanapi ti Jakarta geus luar biasa, komo kapriangan mah jabati jauh teh mangrupa wewengkon anu can kanyahoan deui. Jalan raya atanapi Grote Postweg dijieun kalawan parentah Gubernur Jenderal Daendels anu geus maksa mirusak rakyat supaya ngalegaan jeung ngomean jalan-jalan heubeul jeung jalan kampung ditambah ku nyieunnan jalan-jalan anyar. Ieu jalan raya teh anggeus tahun 1808 dimimitian ti Anyer anu mangrupa palabuhan emper pikeun kota Jakarta cara Tanjung Priuk ayeuna nepi ka Banyuwangi di Selat Bali pikeun kapentingan militer. Nya eta pikeun ngabela Pulo Jawa tina panarajang Inggris. Panjangna kira-kira 600 pal. Samemehna ti mimiti tahun 1754 antara Jakarta jeung Semarang geus aya Patali Marga anu resmi. Unggal setengah bulan sok aya pos Pacalang. Patali Marga laut sok ku kapal-kapal layar, ari di darat mah ku pos distrik jeung kareta pos. Ku ayana jalan raya teh perjalanan antara Anyer Panarukan anu tadina kudu dilakonan dina jero 40 poe mondokan jadi ngan ukur 6 poe. Leuwihna ti eta menjangan jalan Jakarta Bogor terus kapriangan ngaliwatan puncak Megamendung. Antara Bogor Jakarta pangpangna deket Bekasi baheula mah kacida reana sato-sato garalak, malah di dinya teh jadi panonoban jelema jahat jeung budak beulian anu kalabur. Komo deui antara Bogor jeung Cianjur mah jabati sato garalak teh rea badak deui, pangpangna anu rea badak teh deukeut tanjakan-tanjakan. Kumaha tutumpakanana? Menang setengah abad mah di jalan raya teh arang langka pisan, aya anu indit-inditan make kuda, tandu, padati, baros, atawa kareta pos anu kawilang umum zaman harita. Ari macemna tutumpakan teh nyaeta tandu, asok disebut oge joli, usungan, geotan, palki atanapi palankin, atawa dragstool. Aya anu digotongna teh make tambang lair nepi ka ampir ngagapuy kana taneuh. Aya oge anu digotong biasa bae nepi ka dasarna rata jeung tak-tak nu ngagotongna atanapi kawas jampana. Ari eusina kumaha gedena bae, aya nu saurangeun, aya nu duaaneun. Nu ngagotongna bisa duaan bisa oge opatan, kumaha tanduna.
Ongkos ngagotong gedena 1,25 gulden atau 5 talen pikeun perjalanan Jakarta Bogor jeung sabalikna. Ari ongkos Bogor Cianjur atawa sabalikna 2 gulden atau 2 rupiah. Anu mahal teh nyewa tandukna pikeun bulak-balik ongkos sewaanana antara 25 gulden dugi ka 30 gulden. Lantaran di jalan teu aman, indit-inditan teh terasa soranganan, komo wanita mah kudu bae ngabring lobaan. Lantaran kaum wanita nama dipingit keneh, dinarek inditna nyaba oge unggah kana joli teh tara di luar, tapi di jero imah ngarah teu kapanasan jeung teu dilalajoan ku jelema. Jolina teh dikikidingan, tuluy digotong keluar dihijikeun jeung joli-joli anu sajena anu sarua rek arindit. Awewe mah anu sakalina indit teh kudu bae dijajabkeun ku bapana, salakina atawa dulur lalakina. Geus rengse bring joli jeung tandu teh ngabring cara nu iring-iringan, dirogrog dilalajoan ku jalma-jalma sakampung. Lantaran zaman harita mah indit-inditan jauh teh kawilang aneh, komo pikeun awewe mah mun ngaliwatan leuweung nu ngagarotong tandu teh salusurakan ayeuh-ayeuhan, jabat ting abang brangkeun capek teh pang-pangna mah pikeun nyingsieunan sato galak. Ari barang-barang bekal mah biasana dimuat kana padati sapi atawa kebo ngarah irit ongkosna. Lantaran padati teh berat, teu meunang nincak bagian jalan anu diteaskeun, tapi kudu mapai sisina anu khusus disadiakeun pikeun padati, disebutna jalan padati. Dina musim hujan taya bedana ti Kubang, ari musim halodo pinuh ku lebu, komo tah deket puncak. Dina tanjakan anu netek padati teh kapaksa ditarik deui ku kuda, lantaran boh munding boh sapi tara karwateun narik. Minangka tutumpakan anu modern teh kadienakeun aya kahara dongdang anu sok diserebut kahara per, kahara balon, kahara parahu atawa keretek. Pikeun harita mah kahar dongdang teh mangrupa tutumpakan anu ideal, lantaran jabati sewaanana murah, leuwih hampang jeung leuwih gancang deui. Sewaanana ku jalma opatan teh 12,50 gulden perjalanan Jakarta Bogor jeung 15 gulden perjalanan Bogor Cianjur. Di tengah perjalanan kudana sok diganti lantaran geus maranti urang kampung sok nyadiakeun kuda pikeun ngaganti kuda anu geus leuseuh. Tapi ari dina tanjakan mah nya kitu teh kudu dibantu ku kebo atawa sapi. Ari nu mampuh jeung menak mah umumna sok nyarewa bendi. Modelna kawas aksara C ditarik ku kuda sandal 2 atawa 4. Mun segapna beunang dibuka, heug dileledkeun ka tukang, diserebutna teh baros. Basa Inggrisna baros. Gancangna nepi ka 10 pal dina sajam. Hanjakalna teh cenah ngasna regas babari potong. Kulantaran kitu rea pagawe gubernemen atawa urang Eropa anu leuwih resepeun nyewa kahar dongdang. Ari kareta pos mah khusus pikeun ngakut surat-surat gubernemen. Sanajan sakapeung bisa oge mawa panumpang nepi kaduaan wae mah. Ari karos mah pikeun pangagung jeung sok dipake dina upacara resmi nurutkeun katetepan dina resolusi. Mun ayeuna mah state blade atawa lembaran negara. Tuan tanah jeung nu baleunghar sok barogaeun bendi anu khusus sok diparake di ondernemeng atawa paranti pelesir bae. Passenstelsel. Jabati teu aman jalanna teh deui dikudukeun sakur urang bumi putra atanapi asli jeung urang asing timur anu disarwakeun jeung bumi putra marawa surat jalan. Sing saha anu teu mawa surat jalan waktu indit-inditan ti kacamatan ka kacamatan sejenna pasti didengda antara 25 gulden nepi ka 50 gulden atawa dibui lilana genap poe, lilana 8 poe. Eta teh jaba samemehna ditangkap heula, dibangkol, dirogah heula, terus ditahan. Teu cukup ku mekel surat perjalanan wungkul deui. Da unggal-unggal asup atawa ngaliwatan kacamatan teh kudu ditembongkeun sina dicap
Kitu deui waktu datang ke tempat anu dijugjug jeung balikna. Mun ieu kaliwat matak didenda 10 gulden atawa dibui lilana 3 poe. Perjalanan hiji-hijina jalan antara Jakarta jeung Cianjur ngan ngaliwatan Puncak. Dari eta mah jalan militer anu ngaliwatan Cicurug dijieuna beh dieu. Unggal-unggal genapal atanapi sapalna teh sami sarang 1507 meter aya los. Tapi di nu nanjak mah los teh heuleut 5 pal. Resmina mah disebutna teh rumah pos. Hateupna ku kenteng ngujur jalan. Di kenca katuhunana aya istal kuda anu latarna bata jeung dipelester. Tur nu pernahna rada leuwih luhur ti jalan. Dina jero sawatara menit oge kuda nu leuseuh teh geus diganti ku nu saleger keneh. Panumpangna bisa ngadaguan bari lelempangan dalam ngalempengkeun cangkeng atawa dahar leueut ngurilingan meja kayu gunung buatan kampung anu henteu dicet. Anu ngalayanana nyaeta Postmaster bangsa Indonesia. Demi nu bisa dibeli di dinya nyaeta cai teh panas, susu sapi, jeung kulub endog. Pikeun anu indit-inditanana make kuda gubernemen mah upama kapetingan teh bisa mondok di pasangrahan anu pernahna heuleut 6 atawa 7 pal. Anu ngurusna urang Eropa jeung digaji ku pamarentah. Di dinya oge jabati bisa meuting bisa meuli kadaharan deui. Demi anu teu make kuda gubernemen mah upama kepentingan teh lapur teu bisa jeung teu kaidinan ngararep di pasangrahan. Kajaba upama meunang idin khusus ti asisten residen pikeun ngararep di dinya. Kapaksa eta teh nuluykeun perjalanan bari ooboran. Mun teu kitu sok ngararep di kampung. Ari dahareun mah biasana oge sok marekel sacukupna. Biasana ngarah teu kapetingan, arinditna teh nyubuh ngarah bisa nepi kanu dijugjug memeh reup-reupan. Warung kacida langkana di sisi jalan teh, kitu ge dina ayana teramuka ti peuting mah. Jalan raya biasana subung pisan, can eom pika keungeun. Ukur dina wanci subuh atawa wanci tangange aya hiji-hijieun padati barang jeung nu dagangna, atawa urang kampung anu tas dagang, atawa nu kakara indit ka pasar Minggon anu jauh. Tutumpakanana anu panggancangna nyaeta Kahar Dongdang. Jakarta Bogor anu anggangna 38 pal bisa dilakonan jero 8 jam. Ari Bogor Cianjur anu anggangna 35 pal dina jero 12 jam. Kitu teh bari sababaraha kali ngaganti kuda ku sapi atawa ku munding dina tanjakan atawa kuda seger anu disayagikeun ku urang kampung di tempat-tempat anu maranti. Sanajan kitu kasangsaraan perjalanan ka Priangan teh nepi ka taun 1864 Cianjur jadi dayeuh Priangan kaubaran ku kaendahan pamandangan alam Priangan. Liwat Jatinagara geus mimiti nyorang sawah, Tegal, jeung Kampung Leutik. Deket Bogor lebah pal 37 kakara aya imah bangsa Eropa. Upama wij Eropa jeung wij Tionghoa geus kaliwat kakara nepi ka Sukasari. Tanah milikna Pangeran Aquaboaci anu karatona aya di Tajur terus ka Gadog. Gadog teh kacida kajojona ku urang Bogor lantaran di dinya aya Cipanas atanepi seseupan anu ngandung walirang. Liwat Gadog mah jalan teh nanjak jeung di sisi jalan rea tangkal paku anu gelede. Tempat ngaso di puncaknya eta ngalingur. Anu pernahna deket Pudunan. Pangeureunnan teh deket sumur deet anu kacida karamatna. Sakur nu leureuh mah kudu bae nyekar heula ka dinya bari neundeun duit sapeser atawa sasen. Di Cipanas oge aya sumber cai panas deui. Malah dina tahun 1744 Gubernur Jenderal Pan Im Hok rek nyieun karaton di dinya tapi teu jadi. Terus namanya nyieun rumah sakit militer dina tahun 1812. Ti Cipanas mah nya anjog engkena ka Cianjur. Ti Cipanas mah nya anjog engkena ka Cianjur. Kareta api. Urang Bogor
Wawuheunana kana kareta api teh kakara sabada tahun 1873. Ari urang Cianjur sabada tahun 1884. Sanyana dina tahun 1864 keneh urang Bogor geus ngadenge beja yen antara Bandung jeung Bogor rek diayakeun kareta api. Memang dina tahun eta pamarentah merek konsensi pikeun patali marga kareta api Bogor Jakarta. Jalan kareta api Jakarta Bogor ngamimitian dikali dina tanggal 25 Oktober 1868. Anggeus dina akhir tahun 1872. Dina tanggal 1 Januari 1873 dibuka len kareta barang. Ari kareta panumpang mah kakara dibuka dina tanggal 27 Januari. Kareta Prenger Line Jakarta Bandung ngaliwatan Bogor jeung Cianjur kakara anggeus dina tahun 1884. Ari Jakarta Karawang mah dina tahun 1888 jeung Purwakarta Padalarang dina tahun 1800 dipasrahkeunna ku Ostir Sepurwegmij ka Stadspur Legend. Ayeuna urang misilkeun indit-inditan ti Jakarta ka Surabaya dina tahun 1884. Lantaran di Jakarta aya 2 stasiun rea panumpang anu kaliru, maksudna are ka gunung atanapi ka Priangan, ari jol ka laut jeung sabalikna. Stasiun nu hiji milikna Nederland Indische Spoorweg atanapi NIS ayana di Pangdibongkar pikeun jurusan Priangan. Ari nu hiji deui milik Stadspurweg SS ayana di Beos ayana Jakarta Kota. Ieu mah khusus pikeun ka Tanjung Priuk, pikeun ka Surabaya mah taya deui kareta api lian ti NIS. Ieu NIS teh ngan tepi ka Bogor, lantaran ti Bogor kawetankeun mah kareta api teh milik SS. Di Bogor urang pindah jeung barang sakabehna kana kareta SS. SS kakawasaanana ngan nepi ka Maos. Nyaeta 4 tahun ti harita nepi ka Jogja. Lantaran geus peuting kapaksa kudu nginep di hotel. Kareta SS ngan bisa nepi ka Jogja, didinya urang pindah deui kana kareta NIS nepi ka Solo. Tah ti Solo mah kakara urang bisa terus ka Surabaya sanggeusna pindah ti kareta NIS kana kareta SS. Jumlah jamleh meunang 3 kali ganti kareta jeung ngarareb sapeuting di Maos. Najan kitu pikeun alam harita mah kareta api teh jadi tutumpakan anu modern, panggancangna, pangmurahna, panghadena jeung pang bisa diandelkeunana. Malah kareta api teh gancang pisan mawana kana karamean jeung kamahmuran kota. Kota Bogor ge kacida mesatna sanggeus kaliwatan ku kereta api. Tambah nganggur hade mun seug ditambahan yen dina tahun 1873 urang Bogor ngalaman 2 rupa kajadian anu matak guyur salelembur. Nu kahiji nyaeta ayana kareta api, ari anu kadua nyaeta ayana minyak tanah. Kakara harita urang Bogor ngarasa bengong, olohok jeung gogodeg lantaran teu sangka aya barang encer anu warnana biru heug bisa diseungeut tur cahyana kacida caangna. Tamat cenah ieu pamirsa. Ieu teh tina buku Lee Kim Hock karyana Tio Yesui. Aduh duka kumaha ieu teh macana teh nya. Anu ngalih bahasakeunana mah girang rumpaka we paling teh nya girang rumpaka majalah Mangle. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.